Anjing kan eleh hayo itu kumaha itu geus itu kan ya. Din, Bi. lancek mana encan udang? Alah nu kitu mah besar. Naon sih teh besar teh? Beuki sare Bi, burang molor penting ngalayak geus kalau. Geus jeung udangkeun, cenah harek nanyaan. Alah tah lanceuk lu bagaya. Tanu sare make pose sagala. Sakalom. Ampun ngebek-ngebek deui gitu jelema teh. Eta kalakeun hitut di bangke deui lah di. Budang. Wah, sia esuk-esuk geus ngaweweuh. Geus beurangan molor hayu teh. Neng geus beurang. Bi. Naon ai maneh? Rieu jam paeh. Paeh di mana sih teh? Teh tadi ge jam sakitu. Alah, tah si Bibi tika tengah hudangkeun. Dihudangkeun teh tadi sarena we kos kebo. Jika nu teu apal wae, pandu teteh ngalamar ayeuna teh. Geus beurang kieu geus we lah hondo mah di sawah. Sudi najis teh kudu ngahondo mah. Nya terus arek ka mana tuh? Ka mana we lah lempengna. Ai maneh. Aduh, Bu Teta merasa bersalah. Maafin Abu Tet, my darlingku. Ai si Butet meni ampun eta dedeuna ka si Neng. Tah kitu atuh ngopi jiga aja. Mana bakal kana teh? Eta teh boga si Agung jeung ka dieu. Acarnya tadi ke mana? Gua di imah patoriknya. Yang kenal di Fatorik. Nang lieur sih mah paling teh si Butet nanyaan si Neng teh ya. Heueuh nya. Aduh, kemana makhluk geus beurang kieu geus jam 11 can kamu amo hanyir-hanyirna acan kok budak teh rek ngulin-ngulin ya mah. Abah, Aya naon Neng? Abu Tut masih cenah ya, Abah? Katinggalin aku Neng tos aya teh acan. Iya tah akibat ngawara kabah. Antosan we atuh Abah, kinu ge dongkap. Tingali atuh jam ke Neng. Ayeuna teh tabu 11 langkung. Sabar atuh, Bah. Lamun nikah ka dieu si Butet, mah kudu apa mengijinan deui. Berarti si Butet mah saukur main-main ka Neng. Abah mah jahat. Aduh ari maneh kunaon Tet? Coba eta bibir cikondisikeun telepan heula. Kesel aing teh met, kesel pisan. Pantesan tak banget jika baju can disetrika kusut. Supaya isi ya sakit glowing na.
Bisa wae sia mah. Kesel kunaon tuh Tet? Kamari sedih, ayeuna kesel, iraek bahagiaan atuh maneh Tet. Seharusnya met pa ayeuna teh urang teh bahagia met. Terus kunaon? Seharusnya pa ayeuna teh met kudu ngalamar bebeb aing. Tapi teh jadi gara-gara aing kaberangan. Mantakan ulang hiji we jeung kelong tah, jadi we kaberangan. Ada aing gelisah ka menentu met. Tet, nupang bagus nanti pusat mah, isukan si Neng datangan ku sia. Soalna wewe sekali dikecewakeun, hesek percaya deui. Nya heueuh met kitu eta teh. Nya heueuh lah, makana isukan datangan ku sia, minta hampura lamun bisa mah. Heueuh atuh. Heueuh geus, ulah make sedih sagala, eta beungeut geuleuh aya nempona oge. Wih, mending geus keren gitu Pak Torik. Kamana maneh karek datang euy? Biasa Pak, ngopi heula nyalse. Baru dah ka mana asa-asa rarepik kieu. Kecewa bapak malah kasih butet. Dibere hati kerah ke minta jantung. Kela-kela. Si Butet minta jantung. Nya keur naon Pak? Dikulu bisa teh. Hah, dulu. Aduh, Akung, Aisyah, maksud bapak mah eta si Butet di bageran kelakeun nyaluta. Kecewa bapak mah da. Emang si Butet can datang Pak jam sakieu. Acan ketempo irung-irungna acan. Wah, tulang ajat Pak itu sebayawang. Kecewa badak bapak mah da. Heuh gitu Pak, kabar udah geula. Heuh, ge Kung. Assalamualaikum. Salam. Jadi oge nya eta si Butet ke Neng teu sangka. Heuh, nasibna mah halusnya euy. Hal begitu tengkul, jika makhluk halus. Heuh bener, urang ka Patorik ya. Kenal warga. Hayang nyaho we aing kumaha lamaranna jelema kitu nya. Heuh, kelah kedeng deui. Heuh tuh sugana si Agung ka dieu. Apa bener cek Abah? Abu tuh cuma main-main. Apa Abu teh? Apa Butet naon? Tukang bohong, tukang tipu. Neng teh sih ngawaro gerak ke Abah. Neng teh tengah waro naon ke Abah? Gara-gara Abu teh neng tengah waro teh. Heuh, cek Abah ge naon? Abah mah teu ngijinan neng jeung si Butet. Kieu eta jadina. Neng saukur dibohongan. Atos bah, neng terang Abu teh kumaha? Tapi Abah leuwih terang, mana nu terbaik jeung Neng. Isukan Abah arek mangikeun Neng jeung lalaki anu terbaik menurut Abah. Saha bah? Saha deui? Abah can bosen ngajodoh-jodoh neng. Abah mal bosen-bosen milih nu terbaik jeung Neng. Menurut neng, Abu teh mah tos cukup baik jeung neng mah bah. Tapi menurut Abah mah lain. Anu baik moal saukur main-main, tapi anu baik menurut Abah anu bisa ngebuktikeun setiap omonganana. Jadi Neng teh salah. Apa neng salah bah ngerjuangkeun hate neng? Laki bager mah seueur, tapi anu berjuang mah jarang. Abah tong mandang rupa jeung tahta, pandang mah anu setia. Astagfirullahaladzim, Neng. Aing merasa bersalah met. Aing bung disebut lelaki pembohong mah. Kok mau disebut si Indus mah? Modus teh lain si Endus. Tah eta. Aloh, hayang ngomong gua kanya hoge atulah. Bae pan kaul. Maneh geus yakin isukan arek nanyaan. Aing mah geus yakin lebih cepat lebih baik. Aing mah jeung si Neng mah bagaikan bumi jeung langit saling melengkapi. Sok cabrulna, coba kumaha contohna saling melengkapi teh. Di saat langit bersedih dan turun hujan, bumi pun menerimanya. Begitupun di saat Butet bersedih, hanya Neng anu bisa ngahiburna. Ibarat virus jeung jelemanya Tet. Nah kitu. Si Neng virusna maneh jelemana. Si Neng anu ngabiusna maneh anu mampusna. Sia sirik we ka aing teh. Keur naon euy?
Nongkrongnya biasa. Bugur mana aing mah. Kumari patorik rame merenya. Rame naon atuh sih teh? Pan lebaran ini sebutnya teh na. Ah can katempo irung-irungna acan eta jelema. Nu bener sih teh. Serius, matakan aing geus we ka dieu kalumani ditu ge. Ah mau edan eta malu kayak naonnya. Giliran diizinan kalau ngecewakeun jelema teh. Loba gaya eta makhluk, patorik geus amok-amokan. Sieun we ditanya si butet. Lah sudi najis ting lamun nyawa pikieun aing mending molot. Yas, bener mending ulin ya hayeuna mah. Ayo tuh ah. Mending guseup ya hayeuna mah. Wah, keroga teh kaya seuing geus teu tara meunang lah. Ayo mana dia? Urang nganyuk kopi ya teh Cah. Ayo, ayolah. Bi. Nandin, Si kalung mana Bi? si kalong teh saha, Din? Si butet. Oh, lecek manehnya. Teuing, tadi mainin tarik naonnya. Aya perlu Bi. Teangan atuh, Din. Sakalian we kita balik. Ngablu ayo. Gatek ini. Ayo. Sawah geus caraian ya. Kudu disamut ya mesukana. Mending ngelabreng kitu arek kamarana atuh eta teh. Nganyuk kopi kata Cah. Ngopi ya buat terus. Biasa lu lantung jadi pejabat mah. Kumaha apa ya si butet teh? Lah, boro-boro aya kung kalah kesal nungguan lagi. Nya ka mana eta jelema tuh nya nempi amakeun kitu deui kan. Wah, teuing Yas, kalah amak bapa mah. Ai kamari bener arek ka dieu ayeuna. Bener parah kan dia. Secepatnya cenah Pak eka dieu. Jangan kasih kendor. Udah ngomong nama alus nih. Udah dikusatkeun tapi wirna. Aslina Pak ngomong nama ram moy moal kuat pang bagus napa kok nanti pusat maneh naon. Halus Pak bibir mah seksi pisan. Geber juga pantu istana. Bisa wae marane mah. Geus ulin ge mah yuk. Ayo lah kalau mana dari BG. Wait lah. Nah itu. Ganteng si cukur mah euy. Itu yang sebut tetet. Tet, video nen maneh teh. Dulu tuh teh tadi saya banget nanyar. Gateng teh enggak? Asia loba gaya arek naon saja brag. Ngap lu ya tuh teh. Tersedih lanjut saya teh Din. Ah bodo amat. Eta biwer burina ku aing. Hari mana rek ka mana tuh Din? Kan yang anak kalau encar wae lah timah. Medan aing diserbakeun jeung kalong. Heuh tuh Din, cang-cang geura ngencar wae mah. Da aing teh muning sakieu kasep kieu na. Halo nanu karasa tuh. Si butet makan sekutang si Indah sama si Awan. Si butet sakieu gantengna indah dan rupawan. Si Butet makan sekoteng, si Ayang dengan si Awan. Butet memang ganteng tapi sayang banget si Gabawan. Kita banget karuhan. Geus aing balik heula. Yuk lah tadi tuh. Tet, aing sabar karena boga hate. Coba aing boga batu. Kunaon kitu? Masih balangkeun tangna beungeut sia. Mangga mamam ta. Arek naon sia ka dieu bayawat? Kaluman we cicing di mah. Tuh ulin jeung doma. Jeung doma. Doma teh mah Tet. Itu naon Tet? Mana? Kupu-kupu gajah-gajah ditipu mu aja kasihan deh lo.